Oi. Dan wae aduh. Karunya oi. Di lapan paling teh karunya mana teh bisi tiris. Teng. Woi. Ieu motor saya. Aing mah pokona mah ieu mah. Mana hadiah hantina Ciki? Wah, Iya mah. Nya gagah tuh motor aing. Ngan hanya kalau kamari aing di palabuan jolit tuh. Suku aing masih kena dong lah. aing mah iku mah bisa na motor. Nyata aing teh keur diajar. Aing mah teu kagok diajarna ka palabuan. Aing di lapang. Benar motor saya teh. Anu aing. Asli teh meuli motor. Lain menang nganyuk. Aing menang nganyuk. Aing mah kiraku tetangga baroga aing teu boga aing maksakeun aing nganyuk ieu mah yeuh. Nya gagahnya lumayan ten pareng gadah gidig dah. Ayo mana rek ka mana tuh? Nah aja ceng tadi sote aing ngajakan ulin ka maneh. Hah, ulin. Rek mal ulin. Ulin ka mana sih teh? Biasa ceng bisnis. Aing mah ulin mah hayu wae. Bisnis pengangguran. Siapa rudat aya bisnis pengangguran. Rek mal mari ngiluan. Piduiteun yangan mah piduiteun. Lain bisnis pengangguran. Hayu jeung aing mah hayu. Ari piduiteun ceng. Eueuh bisnis piduiteun mah. Mending kene bisnis pengangguran. Lah. Heuh tuh. Siapa teu balik ah. Hayu tuh hayu. Pokoknya mah ceng bisnis lain pengangguran. Ayolah, ayo. Siapa? Hayu tuh lah. Marilah motor mah di dieu lah. Sia dinya. Yuk. Gila ceng. Naon. Itu gua ke kebul euy. Nyaek ulin. Manyun. Ayo tuh balik lah karungnya. Yuk. Cok. Beli udut dah. Beli udut, Cok. Nah, Opat batang biasa kabeuki aing nih ngepang mahalna. ya Yo. naik, ayeuna mah rokok teh, ayeuna mah nara naik. Oh, gitunya. Oh, Bae suka naiknya nya. Cok, nuhun, Cok. amin. Yo. Lain saya teh ngajak bisnis naon atuh anu kudu puguh aing mah Bisnis jual beli sumur. Teng. Yo, ai si Oten ka mana? Budak teh ti kamari mah teu balik-balik. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Ten, ari maneh tos di mana? Indung neneangan maneh geus 3 poe. Na ti mana wae atuh? Terus ulin mah tah jeung Mang Aceng terus bisnis. bisnis we ngaco jeung si eta tepira bisnis nama ieu tah jual beli sumurnya ngaco lain nu meuli Atuh buyuhan bisa oge maneh gali sumur. Coba saeyeuna lamun maneh ti jungkir. Merenang jubrang da sumur mah malah nu meuli. Enggak mau. Mak. Sumur mah aya loba nu meulina caina. Tawing mah lain nyieun dang anu geus aya kudu dijual kitu. Di mana ieu teh tempatna? Di ditunya gitu. Siapa sok ngebarustam? Ya. Daripada kitu mah maten pangantarankeun cai jig mah ka sawah tuh boga nu gawe seperti kita tadi mah neangan mana teh ditanganteureuan cai. Hah? Pikiran cai. Ka sawah mana teh, Mak? Sawah eta geniten sawah lebak. Itu Mang Adom keur macul. Karunya geus lila meureun bisa ngeun minum. Kayak dogon mah nyokot lawadahna nya. Heula. Ceng. Hah? Dek teh nganteurna sawah. Heuh nya hayu paling diantar hayu. Ngadengekeun penta ongkosna ka mamah maneh. Heuh pan urang kudu barengakan meureun di sawah. Bener sih teh. Heuh. Aingnya. Buru. Heuh. Buru kan atuh mah buru duit. Ya.
Iya, angkeranna. Itu naon? Ya kedaharan, terus kang sawah jeung cai sawareh. Oh. Apa tuh Mas?